Aing ieu HP harga meuli kamari. Ayeuna geus paeh dewa ya. Aing kumaha teuing ieu. Aing duit teu boga gitu euy. Mah ieu HP nya geus kieu. Paeh kieu. Aing nya ieu geus paeh kieu. Rek, kenaon maneh di dieu? Permodal, kita dulu pan aing teh keur cicing. Si atos di mana cungur? Tah aing awek biasa we, udah ngaramat ulin tah tidinya. Oh, tos ulin heng. Yo, ari maneh bisa ngadekeun HP teu? Ieu HP aing paeh geureum ieu. Aing kumaha teuing bareng kedeung diek lebaran teu boga HP aing. Kunaon kitu eta HP-na wek? Nyaho puguh heng, aing keur nelpon teh teh. Ujug-ujug paeh ieu teh. Maneh bisa teu ngahadean ieu? Solusina teu? Nang wek aing aya solusina mah bageradekeun. Oke da nya. Heeh sok. Sugan we hade heuh. Heeh. Nah bener gitu si Oheng teh. Bisa ngahadean HP. Aing asa teu percaya saragu ieu euy. Kok aing ngomong deuleu we ka ditu ah. Iki ngarep rumah bagian kubur bae. Sampina Keur naon di dieu heng? aing keur ngubur HP yo. Pancen paeh. Astagfirullah, naon nu dirasa sia cungur. Kadean HP na lain dikubur. Dikeun HP na. Sia cungur, sugan aing teh heueuh bisa ngadean HP teh. Kapan heuh kabeh HP mah geus paeh mah dikubur nah. Sia dikubur.